Sampurasun. Tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata teh almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Wargi-wargi Mang Dedi, kiri Mang Dedi baris maju bagian katilu dina jujutan carita anu parantosnya tanah carita Sirebing sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu kaduana pedaran Mang Dedi kepegat mangsa dina mangsa alam tipeting dalam berdongus khususnya Kamang Armin alias bapana Sirebing harita menang pagawean di Abah Wikan tepikeun ngagali sumur cenulunya. Kumaha atuh para pamirsa naon maksud jeung tujuanana Abah Wikan ta ieu ngagali sumur peting-peting di jero imah deui. Ngagali sumurna teh. Naon maksud jeung tujuanana nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting di lemur dungus. Kasubri para wargi mangsa alam hadita teh beki peuting bae malahan mah bapana Sirebing anu katelah Mang Armin keur ngageduk we nyieun sumur lumayan cenah duit kuliahna ti Bah Wikanta cang urang tunda heula atuh kaayaan Mang Armin anu kiwari keur ngagali sumur. Urang tunda sakedap teunden sakedeung. Ayeuna urang puseukeun perhatian urang kocap ning kaayaan di saluareun imahna Bah Wikanta. Harita teh di pojok kiduleun imahna Bah Wikanta. Katempo aya hiji ciri makhluk anu pikasieun. Nu teu aya lian iwal ti si jamrong teh. Ditahanana Sirebing manehna teh keur ngulincer we ngurelingan sabudurning imahna Bah Wikanta teh. Keur kitu pok si jamrong harita. Wah kadalah nyaha aya eueuh sasar. Geuning di marana siluman jeung jin baladna si Wikanta teh. Jeung ari bapana si Agan keur nyaun itu di jero imah jiga nu keur ngagali tanu boa aya anu teu beres yeuh kitu ceuk rentos ning eta siluman anu katelah si jamrong bari jeung nogel nongong nempok ka jero imah Bah Wikanta. Keur kitu pok atuh si Karsun. Saha sia? Rek naon nu haloho ka dieu ha? Teu kanyahoan ujug-ujug aya anu nyentak we ka si jamrong. Atuh si jamrong malik kanu bieu nyentak bari jeung teh eleha hop manehna oge harita. Sia geningan kadesun. Aing teh ngahajat eueuh ka dieu. Aing ye nanyakeun sia ari itu si Wikanta deuk naon sabenerna di jero imah jeung sia urang manus. Jawab sia Karsun. Jamrong
Montong hayangnya, dalo. Eta mah urusan junungan aing. Lamun sia arek mipiluun, mangkak aing sia arek dipejakeun karajang aing. Kira-kiranya wani sia karajang aing. Kitu cek si Karsun. Dedeganana jeung rupaanana oge teh eleh pikasieun. Leuwih-leuwih ti si Jamrong. Sirahna teh si Karsun mah bolenang, letah panjang, si hungrang geteng matak pikasieun. Maklum bangsa jin jurig jarian maneh nama. Ngadenge kitu. Omongan ti si Karsun, pok si Jamrong harita. Gur sia. Bejakeun karaja sia karihun. Kadieu kitu, sok. Bejakeun ayeuna kene sia raja sia. Sina datang ka dieu nyang hareupan ka aing. Cuk si Jamrong tesember ngadenge rek dibejakeun ka nagara teh atawa karajana si Karsun. Nyaeta raja jin nu jahat pisan anu katelah si Boronjong teh. Da ceuk si Rebing tadi oge atuh lamun engke dibejakeun utusanana mah si Boronjong oge pasti bakal sieun ku si Rebing mah. Sia nangtang karaja aing. Bener sia teh nangtang. Sia heueuh. Jor sia Karsun. Bejakeun ka ditu. Karaja sia ceuk aing kitu. Cuk si Boronjong teu eleh morongos ka si Karsun teh. Karek oge cacap si Jamrong ngomong. Ujug-ujug celegedeg atuh harita dihareupeun geus aya ngajegah hiji makhluk anu leuwih serem ti maranehna. Sirahna mah sarua bolenang ngan ieu mah tandukan. Muni ranggaek jiga uncal. Ai matana bolotot segede peureub kolot. Jeung semu hurung di jabeg gede nakaranan teu beda we segede boboko paraging wadah kejo. Pok deui si Boronjong harita. Ya, anu nangtang ka dewek teh sia Jamrong, nangtang ka aing sia. Pokna bari jeung merotot. Ngadenge kitu pok si Jamrong harita. Weh, Boronjong, bisi sia hayang apa? Itu manusia jeung si Wikanta teh bapana si Agan. Rebing sia. Bapana si Rebing, goblok sia. Ngadenge ngaran si Rebing disebut kitu. Nepikeun ka calawa kata si Boronjong teh. Bari jeung rada undur-unduran. Jika anu sieun pisan ku si Rebing teh. Baru bapana si Rebing anu bener sia Jamrong. Wah, gimana sia? Aing mah cara ngabohong. Nya lamun sia teu percaya mah sia bodoh. Ngan lamun eta bapana si Agan Rebing cilaka. Komo nepikeun ka bae sia jeung bangsa sia bakal ditumpur ludeskeun sia ku si Agan Rebing. Ceuk si Jamrong beuki wani ngomongna teh. Ngadenge kecap kitu harita si Boronjong raja teh. Meunikeun ka kekepehan. Ulah kitu. Moal eta jelema moal dina naon? Sugan teh lain bapana si Agan Rebing. Naon atuh sabenerna maksud jeung tujuan Kanca teh euy. Bangna nitah ngagali taneuh di jero imahna. Sok naon sababna? Arek naon maksudna? Kieu Jamrong. Ai soal eta mah kula teh nyah. Kenyaho kula mah. Si Wikanta deui gagabahnya ngan tumal teh.
Sabenerna mah bahwi kanta teh atuh temuja kana kakayaan atau istilah munjung kasiluman, tapi manehna mah keur neuleman hiji ilmu, tukang ngulik rupa-rupaning ilmu ngan hanjaka sakabeh ilmuna anu diulikna teh kabeh oge ilmu-ilmu setan ida jilatnatullah atawa ilmu sesat, ilmu hitam anu nyengcang tina aturan agama. Kon gitu deui dari gama atuh matak manehna jadi dukun nepus oge da dibantuan ku jin-jin jeung siluman piaraanana. Sakabeh bangsa jin jeung siluman anu aya di saberudening imahna eta kabeh patalukan manehna. Bahwi kanta waktu eta teh keur ngulik hiji ilmu anu pikeun nyampurnakeunana eta ilmu teh kudu make tumbal manusa cenah. Anu kudu di ruang kerepes di tengah-tengah imahna. Lumatak bahwi kanta nitah ngagali sumur ka Mang Armin kitu ge. Da lain keur sumur-sumur teuing, tapi keur ngaruang Mang Armin sorangan. Puguh we kejem jeung telang mes eueuh pisan rasa res-rasan. Geus teu boga rasa kakarunya, anu penting tujuanana bisa kalaksanakeun atawa kahontal. Ari Ki Boronjong nyaeta saurang raja jurig jarian anu mere pituduhna anu nitah kudu ngaruang kerepes jelema di tengah imah teh. Sabenerna Ki Boronjong mah teu kaasup salah sahiji patalukan bahwi kanta. Da puguh manehna oge pan dibere eta ajian atawa ilmu anu jiga kitu teh pan ti Ki Boronjong. Hampir geus meunang satengahna Mang Armin harita ngagali eta taneuh. Celegedeg atuh harita hareupeun bahwi kanta anu keur siap-siap arek ngaruang Mang Armin. Nu harita geus aya di handap. Ganja gagabah eta sia ngaratumal teh goblok. Sok sina hanyat deui eta manusia teh. Hayo hanyatkeun sia. Sina naik deui ka luhur. Ceuk Ki Boronjong. Ai geus meunang beja kitu mah nyatana ti baturna harita kene oge rada percaya oge atuh harita bahwi kanta kudu dititah cenah unggah deui nyatana ka Mang Armin. Nyaha naon kitu Kanjeng Raja. Pan eta jalma teh kanggo tumbal kasampurnaan ilmu anu dipangarsa Gusti Raja teh ya banan. Ceuk bahwi kanta bari jeung neuteub ka Ki Boronjong sabab can ngarti kana ucapan-ucapanana. Dengekeun we kanta. Heueuh satadina mah. Tapi ulah nu eta mang manusiana atuh sia. Sok montong loba tatanya sagala kain. Kadengeh kekacapan Ki Boronjong kitu, bahwi kanta ngahulang sakedeung. Nya sanajan can ngarti kana naon rupa pamaksudan Ki Boronjong. Akhirna bahwi kanta nitah hanyat ka Mang Armin. Sanggeus kitu mah terus we Mang Armin teh narekel naik kana tarajeng. Aduh cakap kitu agan. Abah, da asana mah can jero-jero teuing ieu sumur teh. Can bijil cai-caina acan. Ceuk Mang Armin bapana Sirbing teh. Tumanya kabahwi kanta. Da memang nya can cukup jero ai keur sumur cai sakitu mah. Ari Ki Boronjong jempe heula harita manehna mencerong atuh ka Mang Armin. Da Mang Armin mah atuh teu nempoeun ka Ki Boronjong teh. Terus Ki Boronjong ngomong deui, tangtuna oge ku Mang Armin mah teu kadengeun ngan syukur kadengina teh ku bahwi kanta.
buruhan duit sia Wikanta sing loba ieu manus awas ya lamun henteu sok buru hareupeun aing bikeunna menang parentah kitu anu keukeuh acan ngarti oge bah Wikanta teh sup ka kamarna telila oge geus ngurunyung deui bari jeung bawa buntalan carecet alias sapu tangan nu dibentel teh eusina mah duit anu jumlahna teu kurang ti 100.000 zaman harita mah sakitu teh jumlahna leutik da duitna oge ribuan jeung ratusan 100 perakan anu beureum teh yeuh minta dengekeun sia ulantaran deet sumur di galina ku sia tah ieu buruhna ti aing syukurnya ceuk bah Wikanta daek teu daek mayar ka bapada si Rebing sok sanajan rada lebar oge ai Mang Armin mah pok harita bari jeung narima duit tapi rada asa-asa malahan mah pok harita teu salah ieu teh tah muni asa seueur-seueur teuing muni sacarecet kitu ceuk Mang Armin asa teu percaya cenah da bahwinan Wikanta mah katelah pedit bin koret disangkana mah paling buruhna oge gede pisan 1.000 perak atawa 800 perak bae ya loba daganya Armin juga ieu malah geura balik ka imah bisi peuting teuing nya dig sanajan can kaharjeun oge ku Mang Armin antuk nama atuh Mang Armin teh harita amitan teos we kaluar ti imahna bah Wikanta rek balik ka imahna cenah hatena atoh teu atoh dibere duit sakitu lobana ku bah Wikanta ari atohna nya puguh atoh atuh boga ari sabulaneun mah atuh keresiko dapur ku duit anu sakitu mah ari teu atohna sok sieun aya nanaon ka hareupna nya cindek damah Mang Armin teh jadi boga milik we ari duit langsung dibikeun kanu jadi pamajikanana sanggeus teu loba pikiran naon-naon deui Mang Armin mah jeung bisumina anu penting mah eta duit teh halal cenah ceuk pikirna lain meunang teu pararuguh si Rebing oge geus nyahoeun ngeunaan eta da geus kalaporan nyatana ku si Jamrong atuh si Rebing oge teu poho nganuhunkeun pisan ka si Jamrong teh pisan Brong Bapak Wing teh geus diselamatkeun ku anjeun malah jadi menang duit sagala rupa loba deui diberena ku bah Wikanta teh cek si Rebing nganuhunkeun ka si Jamrong Hingga nyaon agan geus heula adunya uing arek bali kana tangkal warudolong hariwang lah bisi aya nu nuar kituna teh ceuk eta juri gajarian anu katelah si Jamrong bari greuber we harita teh sakilat hiber ninggalkeun si Rebing kasugri para wargi panjangna alam peuting teu kacatur dina ieu carita urang kocapkeun isukna we khususna ka bah Wikanta
bahwi kanta anu harita masih keneh encan ngarti. Nah abet naon sababna si Boronjong anu dipuhit ku manehna jadi nyarek numbalan Mang Armin tak atawa Mang Armin. Ari ditanyakeun naon alasanana tega bejakeun deui ki Boronjong ge. Kelakah nyarekan we ka manehna. Nya nu akhirna manehna kudu neangan deui gantina pikeun tumbal. Nyatana pikeun nyampurnakeun ilmu dirina. Aduh. Nya kumaha atuh. Si Boronjong teh atah adol bet nyarek numa ku si Armin. Aduh jabak kagadean teuing mere duit teh. Ku asa ke aing cengar ti aing ayo. Bah we kanta gawina dengan hulang gulon we. PDF tadi carek cenah ku Ki Boronjong. Bari ngomong kitu teh bawi kanta sorangan we. Sabab inung pamajikanana anakna oge milu ka indungna. Ngenong babasanana teh. Jadi bawi kanta jadinya sesoranganan we sementara. Sabab boga tujuan nyeun sumur teh. Andukna mah leose manehna oge atuh juru turun di imahna. Deuk neangan pitumbaleun cenah. Banglu salampahanana bahwi kanta anu cenah mah deuk neangan pitumbaleun teh cag urang tunda heula. Ayeuna urang ngomongkeun kaayaan si Rebing. Kacape. Manuk sagarupa lah. Mangsa halang harita panci haneut moyan. Si Rebing atuh harita geus aya di jero leuweung. Da lain narek ngalasuluh-suluh teuing manehna mah. Dai suluh mah loba keneh cenah di dapur ge. Si Rebing mah memang karesepna we ulin teh tapi leuweungan lamun teu kaleuweung paling kawahangan deui. Da bongan atuh ku batur-baturna sapantar manehanana sok di lalonyeng wae di heureuyan wae. Sok sieun kalapasan basana teh. Da salila ieu can kungsi ngalawan di kumaha oge ku batur teh. Ngan da geuraheun atuh ari ku keheul-keheul teuing mah. Eta pisan anu dipikasieun ku manehna teh. Sieun kalapasan nu matak mending keneh ngahindar we. Milih ulin kaleuweung tibatan matak picelakeun batur. Harita manehna teh alias si Rebing keur diuk dina akar kai. Bari jeung heheotan ngalagu naon we. Keur kitu atuh kajeleng kahareupeunana aya hiji monyet muni badag cukrah cekroh runyah renyoh bari jeung cungar cengir ka manehna. Ih, kunaon setiari maneh sia sarkum? Ngarenyohan wae sia kaing, ceuk si Rebing nanya ka eta monyet. Anu ngaranna teh si sarkum cenah menang ngaranan si Rebing we eta monyet teh. Ngadenge kitu. Punten agan. Lalain ngaranyohan ka aka uing mah. Pokna eta monyet anu katelah si sarkum teh. Ke nakasaha atuh nyahanyo kitu. Piraku kanu keur ngadarengekeun radio mah. Mentong kitu sia. Teh sopan sia teh, deuleu. Lamun eueuh anu ngadengekeun mah da moal rame atuh beureunan. Itu si Badru gerelut jeung Aki Ewo. Kedah tadi si Badru ngaheuleuyan nini Unep pamajikanana. Nah sia sarkum. Nah atuh ari si Badru meni banget teuing ngadondar ngarebut garelut jeung aki-aki sagala rupa. Di mana ieu? Hayo urang pisah ku uing. Hah?
Cek si Rebing harita rewaseun aya deui. Terus atuh si Rebing ngiclik nuturkeun eta monyet nu katelah sarkum. Bener we, pas tepi teh atuh kadinya geus rame pisan. Dua monyet atuh keur papuket galungan. Anu hiji geus rawun monyetna teh. Anu hiji deui mah rada ngora-ngora keneh. Eueuh nu marisa harita ge. Monyet-monyet sejena kelakah pating cerewet bari jeung lalajo anu garelut. Lutung jeung oa oge milu lalajo ngadon sarurak ngalajoadan anu keur papuket galungan. Belah kiduleun eta tempat katempo sakadang orai sanca aya kana 15na meuneh ngariung pating cerepat sarua keur lalajo anu keur patutunggalan. Antara si Badrun cenah jeung si Ewo. Dua monyet galungan silih kegel, silih krewes jeung sagarupana. Dia lajoan ku batur-batur na meninggal limbung, malah sabangsaning orai oge tetinggalin. Nya eta we geuningan meunikeun kauh ka era pisan. Nya ari aki ewok deui. Kawas lain kolot we si Badruna deui di kusaruana. Cek si Rebing harita teh bari jeung mencerong kanu keur silih cakar silih krewes. Nyatana si Badrun teh nyatana monyet anu ngora, sedengkeun monyet anu kolot katalahna teh aki ewok cenah. Kulantaran lila-kulila pada nyurakan itu ieu. Bari jeung ting calakroh monyet-monyet nya kitu deui manuk-manuk reuteum lalaju anu keur garelut kitu. Cileng atuh harita si Rebing luncat ka tengah. Hap! 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 Badrun, kewo! Nanaon eta teh? Hah? Cek si Rebing ngagerowok tarik pisan. Da eta mah sarerea ngaralieu ka pelebah datangna sora nyatana ka si Rebing. Sanggeus nempo saha nu ngomong kitu reg anu gelut teh harita aririn. Pating kalemes we jiga nu era. Sakabeh anu area jadi bubar. Hayo. Bubar, kabeh bubar. Nanaon kalakah lajo anu gerelut? Cek si Rebing di harita. Bari nguriling awakna teh nempo ka sakabeh sasatuan nu ngadon lalajo gelut. Atuh teu kudu ngadua kalian ngomong. Kabeh sasatuan anu keur lajo teh pating laleos. Monyet jeung lutung katut oa jelung-jelung deui pating guntayang kana tangkal. Orai sanca anu tadi keur parogota lajo oge akhirna mah mararhina oge pating laleor. Baralih we kana liangna sewang-sewangan. Bari jeung hate letikna mah atuh ngageremet keur meujeuhna rame cenah gelut dieureunkeun. Namun lain si agan embing anu nitah bubarna dipacok ku aing mah. Cek orai sanca harita anu ngaleor pangtukang. Nya sanggeus kitu makayaan alam jempling deui. Ngan sora manuk harita teh anu receh di sarada. Monyet-monyet tinggara jeleng deui neangan kahakanan sakumaha biasana. Sanggeus kabeh sasatoan bararubar. Anu tinggal teh hadita dengan ukur tiluan deui. Nyatana si Rebing jeung tilu monyet teh. Si Badrun jeung si Kiewo. Dua monyet nu tadi gelut jeung si Sarkum. Monyet anu ngabejaan atuh ka si Rebing teh. Tete. Sok, adia kumpul sia. Kumpul, adia anu. Nah, sok adia ki, ayahna ki, kumaha teh? Urusan anak make jeung parasea. Hah? Cek si Rebing harita. Bari jeung neutreup harita teh ret katilu monyet. Naon atuh teh masalahna? Jeung kumaha deui atuh mitina teh nepikeun ka diaradu kieu. Si Rebing marikana nya deui atuh ngadua kalian. Bari rutret kadua monyet nu tadi pabentar bari Arya garelut.
Pok atuh harita monyet kolot ngomong. Nukieu pok-pokanana. Aku mah dah si Ming, si Badrun, tegap sadao mah si Nini kermoyan der ditumpakan. Saha nu teu amak atuh. Pan sidik sini uneh teh. Sararea ge nyaho eta teh bikang nu aki. Cek monyet nu laun nu katelah na teh Ki Ewok. Maksud mah ngadu meureunnan ka Sirbing. Tok si Badrun haditna. Ya, uing mah. Pongan we sinina yang ngajakan. Bebas we atuh, bangnya urang mah da bangsa monyet. Satu lain manusia kasaha we asa hayang. Nah, sia sarki meni hawak-hawak jeung si hayang ku sorangan we sia. Cuk monyet anu rada ngora teh nu katelah si Badrun. Kitu nate bari jeung nyangereng we ka Ki Ewok. Gas tong para si Hai namanya. Ya, supaya puguh. Coba teang teh sini ni ka dieu. Kumaneh ka ditu init. Sarkum. Cek Sirbing nitah kasih sarkum. Monyet anu tadi pangheulana ngabejaan ka manehna. Atuh teu tah harese deui jung tarekel eta monyet sarkum teh. Naik kana tangkal kai telila oge jung jurung kunung deui atuh bari jeung ngagiringkeun sakadang monyet bikang anu geus kolot pisan. Sanggeus aya di hareupeun Sirbing. Tok atuh Sirbing nanya ka eta monyet bikang anu ngaranna Nini Uneh. Teh. Nah bener. Ini teh tadi ditumpakan ku si Badrun. Lantaran Nina anu hayang merenanya atau aku mah dipaksa. Cek Sirbing bari jeung mencrong kana beungeut monyet bikang anu geus rawun. Susuna geus kacerim miguna gubah gabel teu make kutang-kutang acan. Da monyet meureunan. Ngadenge pananya kitu ti Sirbing, pok atuh monyet bikang anu geus kolot ngajawab. Ngajang Bing, tadi teh Nini teh jeung si Aa Badrun teh keur ngeunah-ngeunah bercinta. Ujung-ujung habek we si sarki monyet tah gerawun teh. Ngeungheuh ka si Aa Badrun pohara eta. Cek si Nini Uneh alias monyet bikang. Ngadenge kitu atuh Sirbing harita. Oh, jadi Nini teh bogohnya ka si Badrun. Bebas we. Jeung embing atuh. Panini mah monyet asa ge moal aya nu nyarek. Manasina jelema mah kudu aya hukum nikah. Manusia oge loba ketang anu sok nurutan monyet. Tah kitu geuningan Aki Ewok. Oh, ayeuna mah kumaha tah kahayang Aki? Dikitukeun teh atuh harita. Aki monyet teh harita teh ngajawab. Kelaka cileung we maneh mah luncat. Si monyet kolot teh narekel kana tangkal kai. Bari jeung beberwekan jika da bae amok nyedak tenaga medak meureunan. Da meureun namun monyet mah teu ngeunah hate mun ti jelema teh mah. Atuh sararea anu aya di dinya sajongjongan jempe. Tapi keur kitu gerewek teh atuh ti belah kaler aya nu gangge rewek. Atuh sararea harita ngalalieuh pating lalieuh kalebah datangna eta sora. Barang breh teh sakadang lutung bikang keur ngagugulung anakna. Nu katempo teh keur ngagoler bari jeung adung songkol. Kunaon ece? Ari eta kunaon atuh si kapret? Meuni gaadung belajar kitu.
Cek si Rebing harita nanya ka eta indung lutung. Kebenaran aya jang Rebing. Tadi anak Ece keur moyan. Sabut ditinggalkeun ku Ece ka caina atuh ari goak teh goak anak Ece teh. Barang ditanya si horeng beteungna dipacok ku si Dodo cenah. Cek Ece lutung ngajelaskeun si Dodo. Ai si Dodo teh ngaran sakadang orai welang atawa orai weling. Sakedapan atuh si Rawing harita ngahulang. Aya kutelang geus eta mah si Dodo. Budak leutik teu naon-naon make jeung main pacok segarupa. Cik saha nu nyaho liangna si Dodo? Hayu urang berik jeung uing. Tuman. Cek si Rebing harita teh. Pok si Badrun harita. Uing nyaho. Tuh, dihandapeun batu anu itu tu liangna si Dodo mah. Cek si Badrun alias monyet nuduhkeun ka hiji batu gede. Anu dihandapna memang kaciri liang teh meuni melesit gurawah pisan. Atuh bring we harita si Rebing jeung sakadang monyet katut tutung teh nyalampeurkeun kana eta lebah liang. Nyawe katempo di jero liang teh. Aya orai keur ngadango weletahna katempo ele-elelan. Heh, Dodo keluar sia. Dodo keluar. Lamun teu keluar, liang sia ku aing arek diburak-barik. Hayo keluar. Cek si Rebing nyentak ka eta orai. Atuh orai teh meninga gedubeg reuaseun. Nyaho saha anu ngomong gebeg eta orai teh meninga gebeg nu katalah si Dodo meninga gebeg buat celengge. Awakna ngalaper batandai kaluar mah kelak kabeuki murungkul we. Ngadon kitu we ngarengko deui teu daekeun kaluar-luar. Huluna anu tadina nolol ge jadi ngarelep ka jero liang. Gancana carita akhirna mah eta orai welang teh atuh daekeun oge kaluar lalaunan kitu ge. Saterusna atuh ku si Rebing disinang ngubaran anak lutung anu tadi dipacok ku eta orai. Ukur diletak oge atuh geus dereg-dereg deui we. Eta sakadang anak lutung teh cager sakumaha biasa. Atuh nu akhirna pisan mah terus we si Rebing bebeja ka sakabeh sato anu aya didinya. Yen manehna arek balik heula ka lemurna cenah. Kacape. Kaayaan alam harita geus burit tonggeret geus reang di sarada mapaesan kaayaan alam sore harita di lembur singkur sakedeung deui oge bakadur magrib kajongjonan teuing ulina si Rebing teh tepikeun ka wanci liwat bisa manehna karek nepi ka imahna. Geus tepi ka jero imah teh si Rebing ngajajanteng heula di lawang panto. Panonna teret teuing nempoan naon. Da irungna oge ungas ingus teh beda we jiga anjing.
Malah pok si Rebing ngomong sorangan. Kek asa bau siluman deui eta yeuh. Tapi siluman naon yeuh? Asa karek ngame. Bau-bauna jiga kieu mah. Si Rebing ngagerendeng jroning hate barang rete ka pongpok juru belah kulon. Korebat katempo aya hiji jareum. Jiri makhluk jangkung gede. Awakna oge jujul ngaluhuran suhunan imah si Rebing. Ngan ukur kaciri teh sukuna we wungkul. Saha ari dirinya? Jiga buta eta mah. Tapi da lain si Burkon deui. Piraku lamun si Burkon mah rek nanahaonan beak kiwari aya di buruan imah aing. Gerentos ning hatena si Rebing harita ai si Burkon teh kaum dangu ngaran buta hejo anu geus wawuh deui ka si Rebing. Hei, saha maneh? Keur naon sia maneh kukulintingan di imah aing? Cek si Rebing harita nyentak ka eta makhluk nu jangkung gede. Ari anu ditanya teh bangun anu kaget jeung reuaseun pisan. Sabab asa aneh pikeun manehna mah. Nah jirimna bisa katempo ku manusa. Jaba ukur budak leutik deui. Terus eta makhluk teh ngalieuh ka si Rebing. Panonna atuh nikeun ka bolotot-bolotot jiga nu hurung. Gedena ampir sarua we jeung boboko gede. Sihungna ranggeteng. Jaba tanukan deui meuni ranggaek. Sanggeus jelas eta makhluk teh lain urang dinya. Sabab dasa kabeh makhluk naon bae oge ari nu deukeut jeung lemur si Rebing mah nyatana lemur dungus pasti arapaleun ka si Rebing. Makhluk naon wae oge atuh sarieun ku si Rebing ari anu geus nyarahun mah. Ngadenge pananya kitu eta buta teh pok harita. Waya kegahaya. Bebengit hidung. Nah sia bisa neuleuh ka aing. Syahar Aisyah. Kenaon wayah kiwari ngadon kakarenengan di luar. Geura hee sia peyuh. Cek eta makhluk nu jangkung badak. Kelakah maliknanya bari panon molotot atuh ka si Rebing. Ngadenge kekecapan eta buta kitu. Si Rebing harita pok ngomong bari jeung tanggah. Maneh mah menang sok malik-malikeun uing nanya kelah malik nanya. Nyaheug atuh lahi uing di bejaan. Ngaran uing mah Aswita. Tapi ku batur masuk di sarebut si Rebing. Tah, ayeuna maneh kudu nerangkeun ka uing. Saha ngaran maneh? Jeung arek naon atuh cicing di pipir imah uing? Cek si Rebing meuni norolong atuh ngomong teh. Saeutik oge eueuh pisan rasa sieun. Gebog eta makhluk buta teh ngagebog. Sabab manehna oge kungsi ari ngadenge ngaran si Rebing mah. Malah loba babaturanana anu ngomongkeun kasaktianana ngeunaan si Rebing tangtungan manusa. Da ari manehna mah kaasuh buta anu kurang update kurang gaul. Jadi teu wawuheun ka si Rebing teh. Padahal mah da teh jauh-jauh teuing tempatna oge. Maksudna tempat manehna jeung lemburna si Rebing. Tapi teu ngacirikeun kitu teh. Teu nyerikeun kalakah morongos harita si eta buta. Dibarung ku seuri anu ngagolok trok. Woi, manus kehayang yaho haing mahu. Arek si Rebing, arek si pengkor ge aing mah teu sieun. Cek eta buta. Ujug-ujug nyebut teu sieun we. Hartina dina jero hatena mah manehna teh mimiti sember meureunnan. Ngadenge kitu pok si Rebing bari tanggah. Nya kajeun teuing.
arek sieun arek henteu oge. Da uing mah atuh moal ngajak gelut ka maneh. Barena oge ngajawab heula padanya ti uing tadi. Ari maneh teh rek naon jig-jig ka imah aing ka dieu. Aing ka dieu teh diutus kudu nungan aing. Nyatanya dititah modalan manus anu ngaran Armin. Cek tukang ojek tadi ge cenah nya ieu pisan. Imahnya teh. Tuh, kurang ajar sia. Dasar buta wereng. Tara mandi sia. Eta teh Armin teh bapak aing sia goblok. Dititah kusaha sia make jeung rek maehan ka bapak aing segala. Jawab sia. Cek si Rebing kakaraeun ngomongna rada galihal tuh. Tina uing jadi aing ayeuna mah ngabahasakeunna teh bakat ku nafsu ngadenge eta buta deuk maehan ka bapana. Ngadenge kekacapan seribuing kitu pok eta buta. Wah, sok sia yawan aing. Yamun heueuh sia boga kasaktian mah Rebing. Jo kitu popokan eta buta teh. Bari jeung hiu atuh sukuda anu badag sedege tangka degung teh nyemprung arek ngai jejak awak si Rebing. Hap ciung atuh harita. Si Rebing hate ngagajleung ka luhur nyingcatkeun sukuna eta buta. Cele nincak kana sirahna eta buta. Teh tatapa siri deui ngan beletok tanukna eta buta teh anu ranggaek teh atuh dipotong-potongkeun bangun gampang. Nepikeun ka ngociak panjang pisan. Dipotongkeun sia tanuk sia ku aing. Wala! Kubrag. Awak buta ngakubrag mending ngabudigag. Ninggak nake untungnya teh kana imah nak si Rebing. Ngagubrak teh kaburuan nepikeun ka ngabelu kadengena teh. Ngan anehna. Lamun Mang Armin jeung tatangga nama teu ngadarengeun sok sakitu ngebledug tarik oge. Sok sia hudang sia buta. Hayang dipitoskeun saku aing beheung sia. Hah? Cek si Rebing beri tanggah. Nyentak nih bari ka eta buta. Wah, wampun Asep Mbing. Wampun aya. Aya danuk aing ngabrek boy. Ayo. Cek eta buta menikeun ka cecengiran. Bari jeung acung-acongan nyembah sagala rupa. Sirah katempo boborot ku getih. Tina urut tanduk teh anu dipotongkeun ku si Rebing. Atuh puguh da pelebah tandukna pisan. Apesna eta buta. Si Rebing masuk jika aya anu ngabejaan we lamun gelut jeung siluman atawa jin naon bae oge pasti sok itu beunang we cenah pangapesanana. Sok sia bejakeun saha anu nitah ka sia. Kudu maehan bapak aing. Jawab sia. Lamun henteu ku aing dipodaran sia. Wah, ampun aya. Ampun. Aya. Kula mah ampun manus. Sok bejakeun dititah ku saha sia arek maehan bapak aing. Buru sia, lamun henteu di ku aing dipodaran aya keneh. Hayo. Cag para pemirsa, ieu carita urang tunda heula. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagean anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.